Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajen budaya keringasa budi pekerti sanajan geus loba jaman sing bisa ninggalkeun diri dina jaman industri parikeun loba ilmu kudu ngasah pangabisa jauh tina tuna diri pancuk diri bari iman ka Pangeran mangsana nyangga budaya ibu pertiwi rumawa budaya Sunda na zaman globalisasi mangkade hati-hati pangaruh budaya batur pracangkih ajen ki Sunda sangkan pancen ajen diri ngangkat martabat di Sunda sangkan jaya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan lomba pidato nomor urut 10 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munfaridi bil ijabi wassalatu wassalamu ala Muhammadin abdul ibadi wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyadi amma ba'du. Langkung dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puja sinaran puji kadan Allah anu Maha Ghafur anu mika bendung ka jalma anu kufur jeung takabur anu mika nyewa ka jalma anu sok lin ka dulur pika ancur lebur sapertosamu anu geus jadi bubur teu hilang shalawat sinaran salam mugia dipaculakeun ka junjungan urang sadayana puktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadegna sim kuring dina ieu dangeun sanes bade ngajarkeun ngojai kamari tapi bade ngadugikeun biantara anu jejerna nyaeta susuci jalma anu sok susuci bakal dipikaresna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sakumaha disebutkeun dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Uni astajib lakum sadaqallahul azim. Anu kumpulin ini hormat Dewan Juri anu agung tu bijaksana pamulia Allah muliakeun amin. Sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an anu hartosna sanyana salat eta nyegah dina pamungkaran sareng kana kagorengan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh anu hartosna sing saha wae jalma anu salat 5 waktu maka Allah bakal mere perkara 5 kasalahan. Jadi kesimpulanana padilah pikeun jalma anu tukang salat berjamaah eta aya 5. Anu kahijina nyaeta bakal didamkeun tina sifat fakir, anu kaduana nyaeta bakal narima buku catatan amal panangan palebah
anu katiluna nyaeta bakal ngaliwatan jeung bakal siratal mustaqim saperti hakilat, anu kaopatna nyaeta bakal disalamatkeun dina siksa kuburna, anu kalimana nyaeta bakal asup ka surga sapertina bakal asup ka surga teu aya hisaban. Sakitu wae anu Gusti boleh biasa disampaikan, mudah-mudahan anu hafalna illa biqom fi waqtil atiyah insya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti bisa harta pun itu dari bisa menghibur yang dimaksud dengan sapahaya tapi harta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Panghulung kalabu kecembarana bukti jantana panghias abdi kurang sangakeun kadang Allah anu maha suci dan anungan sahiji nyatana Allah rabbul ijati. Puji ayatana anu jenana mainan cobaan sareng ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Ujian anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala kabagi dua nyaeta hiji ujian anu manis seperti hiji ujian anu manis seperti dipasihan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua ujian anu pahit nyaeta seperti musibah anu nimpaan ka urang sadaya. Upami urang dipasihan ujian anu manis, maka urang kedah bersyukur. Naon sababna? Sabab Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh dina Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafaratum inna adzabi lasyadid. Al-Hartasna. Saestuna upami arajan sadaya syukuran kana nikmat kami, maka kami bakal melihat kana eta nikmat. Tapi sebaliknya upami arajan kumpulan kana eta nikmat kami, maka siksa kami kacedak benar. Namun upami urang dipasihan nikmat anu paling
ayat sekalipatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kana maluhur, hayu urang sasarengan panjatkeun puji kali syukur buktosna Kanjeng Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dina dalet ieu urang parantos dugi deui kana sasi Rabiul Awal, sasi anu bersejarah. Nyaeta dibabarkeun Kanjeng Nabi anu mulia anu jadi panutan sakabeh jalma dina tanggal pripun di segi pangimana. Peraturan anu jadi catur pikeun lampah umat manusia. Ku anjeun dibabarkeun kalayan engges cintre umargi kitu Kanjeng Nabi anu mulia nerangkeun sinaran contoh laku lampah manteunanana.
nyimpenan cita-cita harta bisa mempan dapat dirasa teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah para hadirin sekalian punya puji pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih pemiliknya kasih dilahirkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang kedaya akan sholawat sepadan senin sapaan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti bisa tapi harta membuat dimakan akhirat. Harta pada nareangan, arti pada naramang. Harta arti sarwaguna pada bisa merek cita-cita harta arti samakaan dapat dirasa teliti. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratan saniyah. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani. Ada masa ilal bahdan wala tasailu hariban ida kuntum Muhammad rahman salamin bin nasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bil jiddi wal kiram. Amma ba'du. Puja-puja paling biasa ayu urang sanggakeun kepada Allah anu Maha Kuasa anu parantos nyiptakeun alam dunya sareng isi-isina katut manusia anu kasep ka bina-bina bagaikan bidadara yang datang dari surga. Tahilah salawat sinareng salam ugia salamina dicurahkan dikocorkan dikucurkan ka Nabi anu masyhur Nabi anu dipuji-puji jauh di mata dekat di hati
Ibadah merupakan tihangna agama sakumaha pidawuh Nabi mantar ngawinkan pawakirun. Anu hartosna sing sahabat jalma anu ngalaksanakeun kana eta ibadah sarua jeung ngalaksanakeun tihangna agama. Sabalikna sing sahabat jalma anu ngalaksanakeun kana eta ibadah sarua jeung ngalaksanakeun kana eta ibadah. Apunten sakurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kursi bangun aku Puji sinarang syukur hayu urang panjatkeun ka Allah anu Maha Agung anu parantos ciptakeun gunung sareng awan anu mendung. Shalawat sinarang salamna pamugia tetep pakocor golontorkeun Kedadi kawin antina bahasana heula. Anu saterasna dina kesenian Sunda urang kaetan pangbeungharna. Di antarana bae aya jaipong, calung, degung, wayang, kedalemping, jeung saterasna. Rupina sakitu anu kapihatun ngapunten pilih aya basa anu kirang. Meuli aran kaketa Banjar kita bawa meuli peda hayu urang sing saladan ngamumule budaya Sunda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta pada narean, harti pada
Nedunan sakahaya tapi harta gampang leungit. Munggu harti manfaat dunia akhirat. Harta pada narean, harti pada narambahan. Harta harti sarwa guna pada bisa bisa hasil sapanaja sok nyumponan cita-cita. Harta harti sok manfaat dapon dirasa taliti. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sampurasun. Puji anu kahiji anu ngajadikeun mimiti ngaji, anu jadi panghias ati, anu ngagalora dina hate lalaki, anu teuleih ka impen-impen dina siaumi. Hayu urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Puji anu kadua anu biasa jadi pembuka dina mimiti carita, anu jadi panghias rasa, anu ngagalura dina hate, anu ngeukeun dilanda asmara. Hayu urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Shalawat sinareng rahmat mugia tepegan-pegan ka Nabi anu kagungan syafaat tur rangeun ku mukjizat teladan sakabeh umat anu jabatanana langkung kahormat tibatan camat tur leuwih keren tibatan presiden. Amin. Habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ti sahabat Ansor katung dugi ka sahabat Muhajirin. Oke, mudah-mudahan ka urang sadayana salaku umatna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dewan juri anu puji simkuring dipika hormat, mudah-mudahan Allah muliakeun. Amin. Para hadirin anu sami-sami hadir, mudah-mudahan Allah muliakeun. Amin. Ngadegna jisim kuring dina ieu tempat tayak sanes sejak bade ngiring jamu teu malangkung, tapi insya Allah sim kuring bade ngaguar ieu diantara anu jejerna kautamaan ilmu. Hadirin jeung hadirat rahimakumullah. Tina ilmu kabagjaan dunia tiasa ku urang rasakeun. Tina ilmu kabagjaan akhirat tiasa ku urang rasakeun. Sakumaha dawuhan Rasul, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Sahaja anu ngamaksud kana kehidupan dunia maka kudu make ilmu. Tin sahaja anu ngamaksud kana kehidupan akhirat maka kudu make ilmu. Tin sahaja anu ngamaksud duanana maka kudu make ilmu. Nah, bagi loba ilmu anu dipika baku urang, insya Allah maka butuh jeung kabagjaan dunia tiasa ku urang hental.
Kitu oge sami pangabutuh pangharapan urang pikeun kabegjaan alam akhirat biasa ku urang rasakeun. Pukituna para hadirin nuntut ilmu teh kudu diutamakeun. Komo deui pikeun anu caling di SD atau napi di bangku sakola di SMP di SMA eta teh kudu wajib teu aya males-malesan pikeun urang diajar. Sabab nuntut ilmu teh nyaeta hiji kewajiban pikeun urang sarerea. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nyuprui ilmu nya mangrupakeun kewajiban pikeun muslimin sareng muslimat. Sabab bangsa kaharepna bangsa aya di pundak urang salaku generasi kora. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pamuda zaman ayeuna nyata pemimpin keur masa kaharepna. Hadirin jeung hadirat rahimakumullah. Malihan Allah geus ngajamin bakal ngangkatkeun derajat jalma anu ngabogaan ilmu. Sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul adzim. Anu hartosna Allah bakal ngangkatkeun derajat jalma anu beriman jeung jalma anu bogaan ilmu sababaraha derajat. Mung sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta pada nareangan, harti pada narangsi, sabar buat nanakuna, harti bisa mereki, harta pon deui bisa ngabul maksud nenunan sakahaya tapi harta kapan muku hati manfaat ya akhirat harta pada nareangan, harti pada narangan, harta hati sarwa guna pada bisa mereki, bisa hasil sapaneja sompona cita-cita harta hati sok manfaat lapor pihak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puji sinarang syukur mangga ulang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos pasihan ulang nikmat iman sareng Islam. Shalawat sareng salam mugi akacurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad
pikeunna. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sadaya jangan anu pesim abdi dipika hormat. Ngadegna simkuring dina ieu danget insyaallah kade ngabadari dan diantara anu jajarna pentingna maca shalawat. Kurang terang ke Nabi Muhammad nyata nabi dikurang sarerea. Nabi Muhammad ngagaduhan dihartos dina bahasa Arab. Muhammad nyata isi mangkul anu ngagaduhan harti nyata jami anu dipuji. Dina zaman kapungkur mah acan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acan pernah ada jami anu ngagaduhan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad nyata Nabi Muhammad nyata jami hiji-hijina anu parangkap. Jadi Nabi Muhammad nyata hiji-hijina jami anu ngagaduhan Nabi kasebat. Sadere rahimakumullah. Muhammad hartina jami anu dipuji. Mari salaresna emang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata jami anu sok dipuji ku jalmi. Sadaya makhluk serta Allah Subhanahu wa taala oge dipuji ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hartina masih rahmat sareng karidhoan ka anjeunna. Nah, sekeut urang masuk maca shalawat dina saban wajib. Salah saeutina dina sabda tasyahud dina salat. Dina saban poe aya 5 salat fardu. Hartina aya 5 kali shalawat dina sapoe. Salajengna diparentahkeunana jalmi-jalmi mukmin maca shalawat ka Nabi supados ngagungkeun ka anjeunna. Maksudkeun supados shalawat tiasa janten sarana kanggo menangkeun pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngadawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah serta jalmi anu bersolawat insyaallah tiasa menang dan syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina dinten kiamat. Kumkituna hayu urang mangga sami-sami sholawat ti ayeuna. Sallallahu ala Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi bulan sadayana diangku umat ku anjeunna. Cekap sakitu wae anu biasa abdi hapunten sim abdi kana dihapunten dina ilang seueur kalapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
budaya urang teh salaras nama seueur pisan. Dikawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harta pada nareangan, harti pada nyarungsi, sabar buahnya guna. Harta